Sawah teh barala kieu geuning tara diurus. Batur mah jam sakieu teh geus kakarota, geus jarajan, geus saropting. Geus jarajan cilok ka Mang Idut. Teng ayeuna nasib uing nya Gusti Nu Agung. Di sawah keneh. Da lain aing mah saha deui nu ngurus sawah. Nu macul, nu ngarambet, anu ngagemuk, anu ngagiling uing kabeh. Stres kieu-kieu teh aing mah. Ih, ya Allah, Robi. Basa naon kitu aing teh ieu Gusti? Rajan menang salaki nemikanya kos kitu patut. Sik atuh sekali-kali mah aing teh dijodohkeun jeung Kriswu atuh Gusti. Dina bututna oge atuh aing teh jeung Sule atuh kawinkeun, jodohkeunna teh. Aing mah ari sieun tuh pan naon kitu nya. Dihareukeun batu mah ku aing diagul-agulkeun sirit teh da. Suruh heula we kitu nya lah aing mah. Dari tenaga awewe mah beda jeung tenaga lalaki geus puguhan. Ai awewe mah penting mangeureuyeun we, ai awewe mah. Istirahat heula we. Jeung temak cai jeung poho Agung. Bahaya sebenarnya malamun menurut hukum mah awewe sorangan ka sawah bahaya. Tidak. Si goblok sasi atau sora naon soga sora nu keur ngada gaji tangkal. Aki aki jaja keur ngada gaji. Jang naonnya padahal si Ninin kemarin geus bangun ieu mah. Bener itu tangkal kalapana dituang. Lagu batu mengarenaheun nasib teh kerja sama dina keluarga teh. Salakina ieu, awena ieu. Nitahana kitu, pamijikana kieu. Na ai Gusti, story listrik ku aing nyolok boro-boro story listrik. Nyolokeun TV ge kudu ku aing di imah. Anjir. Langsa sek. Aing Gusti. Nepi ka nyetrekeun gas ge kudu ku aing. Ku goblogna salaki aing tah. Ampun, ya Allah Rabbi. Geus eta mah keun we teu jadi masalah. Ieu mah maku panto. Ku aing deui. Si kehet. Henteu we aing ditah mah kitu pangepukeun reungit kudu ku aing deui mah. Si katelah lamun salaki idang mah nya saung sorangan dipanggieunkeun bangku kitu aing teh. Sarasar dia sika surupan deui. Bija, ka mana? Ka warung. Atuh ka dieu sakedeung heula. Naon? Hang curhat ih. Rusuh ka warung. Atuh sakedeung ke diberen kuota.
Unlimited. Ya, Ya siap. Bohong kehead ya. gua mau bohong. Jadi berian kuota unlimited 30 giga. Ya, lu bener tadi jaga mau kemana sih? Aing teh rek ka warung. Pusing ya micinan duit loba ting di imah. Iya, dibagi saletik. Kali daripada di picinan gitu, jangan beli kesenangan hidup ya. Gawe kehead yang duit mah. Iya, teman. Iya tuh, sok tuh bagi-bagiin polokerna. Bae haram. Baik. Bae bener haram bae. Bae lah haram ge, nu penting mah boga pagawean gitu gitu di imah wae. Ya bi kagok edan lah hirup kurang ya. Padahal nanti enggak hari lahir orangnya. Sok di puasaan siapa? Emang mami udahna poe naon kitu? Poe Jumat asana mah. Eta teh keur mah teu boga duit, pagawean. Bari sok pagawean teh nyari wae ku lalaki teh. Ya, sorti. Kabeh ge heueuh. Tiap di rumah pasti aya masalah heueuh. Tinggal ge urang sabarna maneh teh. Atuh da ieu nya kumaha teu nyeri hate gitu. Atuh da jadi si lalaki itu teh mending kana milih si awewe itu dibanding urang ge. Mending kana si awewe itu mah bisa ngeueuh gitu nya ngaranna teh naon sih lah. Segala aya. Oh gitu. Bisa kabere gitu ka si Sedengkeun? lalakina teh sedengkeun urang mah hanya pejuang kuota murah, kuota gratisan. Bisa ikutan gitu mah. Kadang sinyal teh kadang aya, kadang eueuhnya. Pak. Ayo orang bisa naon gitu. Cuman pejuang kuota murah weh di imah. Ya, surti kehead dengekeun heueuh. Kabogoh manehnya. Anu gaulna sakaba-kaba, lamun emang bener teh jadi jodoh maneh awewe eta ieu. Anu cek maneh segala aya. Teu bisa kukumaha. Makana ya bi atuh minta info lokerna lah jang urang gitu mih teu cicing we di imah gitu mih aya gawe gitu. Ya, surti kehead dengekeun babal heueuh. Aya mah tinggal ge ngurus salaki. Kitu dia. Dengekeun kayak dengekeun dia. Ih, boga ge hanteu salah ge liur bi. Awewe mah tinggal cicing di dapur ngurus salaki, ulah loba acet. Aya salaki teh mana pan urang mah can boga salaki can berumah tangga sedengkeun ibu pan geus malah geus boga budak segede kitu. Wes, ini mah kieu kabogoh mana orang mana sih? Geus hayu urang sampeurkeun atuh. Embung bung di bejaan kena bisi bi ijahna eta geura naon teh bogo geura kasih lalakina. Aneh sia mah surti urang mah bener sia mah ih. Kok yang ditulungan tapi setengah-setengah. Anehnya ya bi. Ieu teh sia jalma teh. Ongko manehna teh boga kabogohnya. Tapi sok ka urang teh sok nyebut we. Cenah ya cenah yang abi kangen. Lieur panjang teh. Hek sok aing nyamperkeun eta. Eueuh. Ya surti kehead lamun aya lalaki ngomong kangen heueuh. Heeh. Hek teu nyamperkeun. Babet ku cangcut nu loba teh reungitan, ambi kapok. Jam lepas kitu mah. Ideng we tuh bi pira pulek di. Geuleuh aing mah da ka lalaki anu nyebut kangen tapi teu nyamperkeun. Iya nan. Surti. Aya lanceuk maneh si hoy ka mana si tara nampan? Teu nyaho jalma eta mah eueuh. Wae di imah sarena teh teuing di mana? Aya mah tuh di Goa Hiro. Da sebelum teu nyaaheun kok ka Adi teh. Teu nyahoan kumaha kitu? Atuh da bieu urang teh capek ih hayang istirahat. Hayang istirahat sia mah emang sia gawe naon? Gawe urang teh capek. Sare dahar yeuh. Urang teh capek ih hayang istirahat. Sok gerajaran ku bi ijah. Si surti. Da lamun aya kereta ngaliwat teh ku aing ditubrukeun sia mah ih kalah lieur. Mangga sia mah teh ka warung lah. Ih atuh kalem bi ih kewe heula. Da urang teh yang curhat jeung ibi teh. Tah curhat ngomong tah jeung senal. Lah. Gandeng ngobrol jeung sia mah kala teu pararuguh kala pikiran aku teh anjir teh pusing. Jeung maneh mah ngobrol kali lieur. Kuota eueuh ci aing ge disuguhan teu ih tel. Atuh bi emangna tega kitu bi ijah ninggalkeun urang sendirian di dieu. Bodoh amat. Teu bapana teu anakna sarwana ieu.
Aing mah teu saulul dah. Iya emang adalah kapisannya boga ibi teh. Surti, tadi sadaya sarabi ijah ya? Ayah, gitu naon tuh geus indit ka ditu. Sudah maneh mah sarewae, teu bosen kitu sarewae ti keur leutik. Ih, mana masuk gitu. Kalau cek teh, tadi di ijah ngomong reka mana? Nyaho. Tadi ngomong nama reka warung cenah. Nyaho ka warung merek nitip atuh. Atuh kari ge susul tuh nona sena. Ya imah kumaha. Atuh dagoan heula nya teh nyusul heula bi ijah ah. Ngejik. Ulah ka mana-mana. Tapi tong poho nanti Naon beli kerupuk jang dengan sangu atuh meni eueuh dengan ada sangu. Dasar. Duh, Gusti, nyoba pisan cobaan teh. Tapi kaya nyobain mana. Aku masa kayak curhat yang kecil. Dina teu didengen agen, dilebokeun ka ieu. Iya ka urang. Di, kaman. Di, sianya ampun teh. Ya, batur mah persiapan rek malam minggu kayak penting. Sia malam minggu kemana? Urang mah biasa mah minggu na ge ditu, ngadu ilmu jeung galon. Di kamar. Ai itu kenapa aja meniru hai gitu? Ente rek ka warung, Roman, ada non? Rek meuli petasan bisa kali ngebeledug bisa ngalengikeun segala kenangan. Teman lagu lama kaset kusut bi. Pasti bi curhatnya. Iya bi. Tapi curhat ka jalma hati-hati. Hati kumaha? Biasana nu ngaranna pun nyana, sok nyaman heula jadi sahabat. Saya namanya curhat. Nu gitu anu curhat mah si Surti kayak tuh curhat. Memangna curhat naon sih ka bi? Si Surti tuh naonnya curhat. Yuk, nanyakeun pegawaian cenah info lokernya dong cenah. Enggak apa-apa haram juga cenah. Iya, ai bi apa tuh atas si Surti lahir apa naon? Pokoknya mah di nu poe anu ka-7 teh ayalah saya salah sahijina di dinya da. Soalnya orang bisa ngaramal jelma. Lahirna poe naon? Dalam mun teu salah mah kodi teh teh naon? Poe Jumaah asana teh. Udahna teh. Ari cek urang mah nya bi. Lamun jalma lahirna poe Jumat, lamun hayang usahana maju biasana sok mau unsur tina cai. Misalna jual beli air laut, walungan, atau cai hujan. Lieur mana mah kadang ngomong teh sok lieur. Beli lagi saha ye? Naon anu arek meuli cai laut saha kehan pikiran tadinya. Hah? Iya filosofi otak purba teh. Karena tak sotuna beungeut ya bi. Iya, kan cai hujan. Ih, cai naon teh? Cai laut. Heeh, cai laut Kan kumaha? diolah bisa jadi uyah kan? Bener. Oh ya sih nya. Aing setuju ya karena pemikiran maneh kalau badi nama ieu Roman. Terus amun cai apa? Cai hujan kumaha? Duh. Tahu otak setting heula ge habis yang udah modern lah. Ini bisa diolah jadi cai aki. Teu nyangka otak maneh anjir, ping bisa gede kadinya nya. Padahal kadeureuna mah sia cicingan Roman kehead. Ih, Bi. Urang mah cicipin oge keur nyimak kahirupan. Keur mempelajarinya. Ya kehead. Terus mun cai walungan di naon pan cai walungan mah tadi bisa diolah kehead. Uyuh ku bija lieur teuing. Ya berarti otak teh mikirna seng milenial gitu. Siap. Jadi Bi teh boga inisiatif nanti cai walungan teh wadahan, kecap. Tuh jual di aplikasi nuker halodoc, payu. Siap kolot. Ngagawean nanti teh nguyuk cai walungan. Tapi urang omatnya, omat pisan ka ibinya, omat pisan. Saberat-beratna masalah ibi, omat pisan ibi. Tong di kilo nya Bi, nyamal payu. Siap, kehead. Tapi aku kok kudu tampilin mah kutara aja. Sia embung kan eta sendal asup kana beuteung embung. Urang wani ngomong kitu bae nya Bi. Urang kurang kumaha coba ka ibi. Heeh. Emang kumaha?
Ibi keur susah kurang dibaturan. Ibi keur seneng kurang ningelingan. Ibi keur bagja disyukuri. Namun ibi keur nipu nikmati. Wani ngomong gitu ke aing ke head romannya. Mana macam pernah diingeri ku awewe sih. Ya, Bi. Lamun misalna hiji awewe nyeri hati urang sa Indonesia ku aing ngajadikeun janda. Maca praksi mah ye ngaran awewe. Lamun bener sia nya ka hiji awewe, pasti awewe ge teh bakal nyaah ka sia. Lamun ngabaran pasti nganukur ka sia wungkul ngabaran ge. Ya, Bi. Lamun misalna zaman ayeuna aya hiji awewe ngabaran ka hiji lalaki, cipularang ku aing dikerami. Apa kahedinya kajalma teh ulah nempol warna hungkul. Rokok gudang garam ge bebal. Jero nama lain uyah. Jero nama rokok eta teh. Ini mah dari kurang mah simpel, Bi. Tiga aing ribet apa tuh? Di saat urang gagal, ibinya aya babi nu keseharian. Lieur ngomong jeung sia mah aing mending ka warung nah. Hati-hati di jalannya, Bi. Jalannya hati-hati, ada haki yang lagi di jalan. Tah seuseuh banget kayak si banget juga ngelibet arek main gaplek ge. Astagfirullahaladzim. Bismillah dihirup. Oman. Tak saya di masalah di. Ya Allah. Wah, kieu. Bukan bijah tuh. Bijah. Heeh. Aya bieu. Ka mana cenah? Ka warung, ka ditu tuh. Warung, heeh. Heula teh nya. Mana masih jangan loba masalah hirup teh. Udah kurang kudu dijelaskan di nu pas tadi. Bijah. Ka warung kan? Hah, ka warung. Nitip tuh. Itu ieu geus sorangan geus deket. Ya tuh dah yang ku Bijah. Coba duitna. Ya, Bijah. Ya, Naon ieu? duit atau teh orang mau bersih nih kamar duit tuh. Oh, ini ke mana? Tadi ku ngacau. Nyaman. Di. Nih, Ayo, naon, Cuk. beli, naon? Beli kerupuk, Cuk. Atuh padahal mah beuli we ku sorangan. Atuh hayang ku Bijah, Pan. Berkah ku Bijah mah. Bi. Ya, meser. Pesan naon Bijah? Meser kerupuk. Kerupuk. Iya, heeh. Kira kesanya. Pas sih. Ih. Hai Bijah lapisan padahal eta mah dihareup mau beli kerupuk teh. Tah, Bijah. Yo, teh ih, kira kada meuli sorangan we atuh. Ih, nuhun Bijah. Si. Hayang duit teh ya. Nuhun Bijah. Eta jeung naon kerupuk? Ya diurang lah. Hayang ngendahar ta tadi. Mau diparab kerupuk? Heeh. Ya Ami ampun. teu gede teuing. Ulin ka imah hayang dahar mah tuh aya sepan ieu mah sepan tong geret. Iraha-irahanya. Ka imah jeung Adi. Si ayah deui nya. Udah aya maneh mah lo diajak. Ih, naha? Sok alergi urang mah. Alergi. Geus sing balik mah urang mah ka warung beli petasan. Petasan. Jang ngabeldugeun mantan. Oh, nyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kuat ada rekaman. Kalian mau kemana? KWC. Ke WC. Oh iya. Hei Neneng. Hei, dadah dulu atuh. Aul, dadah Aul. Jaya, dadah Jaya. Nah, ini teh di kampung kami lagi apa? Lagi syuting naon teh? Syuting ada reality zaman now gitu. Apa? Reality. Oh, realita udah gimana ayeuna meureun. Ya, Ya. itu. Oh, dia. Kemalasan yang hakiki gitu ya Kang ya. Pembahasan yang hakiki ya. Oh. Ini sekarang pemainnya ada berapa orang Kang? Semuanya? Ada kira-kira 12-an. 12. Ya, 12. Termasuk sama yang kameramennya? Kameramen ada 4 kalau nggak salah. 4. Oh. Iya lagi 4. Oh iya.
Sekarang banyak anak-anak ya Kang? Iya, banyak anak. Lagi musim kemarau. Sekarang teh udah mulai musim kemarau Jaya. Enggak ngaji Jaya. Enggak libur. Neneng enggak ngaji. Enggak, libur. Libur. Si Teteh itu kemana? Si Teteh yang tadi kemana? Enggak tahu. Enggak tahuan. Enggak. Oh Im. Itu ngawas. Itu ngawas. Enggak. Oh. Ayo sama-sama. Dukung Bi Ijah. Dukung terus Bi Ijah. Ya. Kita tebakan di malam kurang ngaliwatnya. Ayo. Siap? Siap. Oke.